Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang? Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantak kuari orang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mun namu ka Aceh lamun orang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia. Umumna sadunya khususna mah ahli Mekah. Termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia. Can jelas itu ya. Kajelema anu nyari cingan bumi. Yen imah anu kokoh. Meli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas gitu kajelema nu eta min ba'di hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teh dijadikeun iboh teh dijadikeun barometer allau nasya wa asabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa asia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku ari Indonesia sih kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batela luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah
bararunga majar teh bakal hujan, ternyata angin ngegelebuk, angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar. Eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer. Awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas, hujan di mana-mana, guludugan jeung kilatan, samarukna hujan bener beureun. Geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan. Teu nyararaho urang mah asal hujan seuri, asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula, kilat teh guludug teh. Ieu mah hujan kilat angin. Sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ya panas. Berkepanjangan ya panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu aya rong Perpak Purwakarta, di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunnanan ka incu lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah henteu ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula duzina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single enceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia
Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang, geus dibuka lebar-lebar asup ka urang. Sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika. Tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9. Geus 14. Ayo sia udag-udagan jeung aing. Berangkat sia Cina cek Amerika. Perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian. Urang teh naon? Urang teh naon kok jadi kos kieu sih? Kok jadi kos kieu sih? Kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000? Kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000? Atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung bale ieu mah tuh. Sia kumaha aja bae. Perang, urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae. Bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon. Ieu teh perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar, taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaan anak deuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Iya teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulana. Kurang mencarita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Ku ari keur diresapel kumaha perbaiki. Hayo coba menteri poh, ieu ganti. Teu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia deuk ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Nanti dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Je, pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh je, deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Hilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah. Dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh.
omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing Inggris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tambah geus cerita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geus geusan heulana. Kuari urang mah cerita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udah-udagan sia. Kau bisa henteu sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non-garang Amerika masih kena siap naik deh dolar mual kuat kajian nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkan pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu mual kuat ngudag dolar Amerika teh mual kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarawae di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galanya awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu bereheula manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanan teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distanpal geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae de kumaha deui atuh de kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus moho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah
ia diceplok ku Gusti Allah asal geus karar itu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak utara disitulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bage geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bage geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nabi Rasul ieu urang teh ieu teh turunan 3 Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa ieu lah bah siksa di mana abdi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah paling ge lah ulama lamun tanggal kalapa kaliput kumaha ka gunung geus eta teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi ti Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh. Didinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Kuari aya kene. Kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh. Ku didinya mah satelit. Coba laut mana? Aya. Kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi maka kapal heli di Sorota aya. Masya Allah, terbukti. Ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika. Teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masya Allah, nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor kaduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan didinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh didinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad. Di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf ngaranna. Mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna. Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam, Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunia adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeunna ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge
Itu hasil-hasil bumi tengeunangan biasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko ieu bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos gitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah hasil. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkan kunyana supaya anak incu orang ulah bisa nyaritakeun. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Lha kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke. Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana dikacikupakeun bae ka janceukna aya citra. Aya anu ngabisiki coba cenah ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang nesian 50 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieu lah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tau warna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak. Dihancurkan lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah. Amanta kabeh blut pigideg bae. Tapi babi nu sajana nu nyarahuan gideg kumaha ka hareupna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan bos ge bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih, cenah kiai perang, masalah. Ya perang paeh teh perang paeh. Dia ulah kitu cenah kiai kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran kitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik, hulu nu leutik.
kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Boga pamajikan opat ye. Tangan ku nyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Ke sia balik isuk kana ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab aing mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho. Saya datang ka waktuna masing-masing. Geus itu persetujuan pemajikan opat oke. Gara-gara nama iya tah hulu nu leutik. Aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu. Udah di telepon teh datang. Geus kajeun lah penting teh datang. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing spargel kitu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana tita nyambutnya dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol ya kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imah jaheun nya horeng gede tah ganjaranna. Geus bae balik ka imah tah pamajikan datang. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek jana cenah ieu 70. Cek jana ganjaranana. Atuh ayo rasa sarer. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik nya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ieu ka dieu? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik nu katilu datang we. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Ayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nya. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya. Aduh, jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modar jana tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus kebelah itu urang endek gitu ka mana ke arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap
tandus hidung kuari ge bisa didatangan panas nu di pagar ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat, Kangjeng Nabi Lut umatna siksa. Numantak Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut. Ngan pamajikanana korban. Tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah, Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman, Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman, Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman, Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman. Ya Allah ya Rabb. Mahal hidayah tilkal qura. Negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawarah teu nurut ka Rasul siksa. Teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tatadina Jawa, nu tatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa. Terus datang ka dieu ka maut. Tsunami teh anu mun kurang kuat. Eta teh siksa. Masya Allah kan. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer. Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun ku ari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa. Tanyakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakan kredit teh. Ahli-ahli kredit teh urang dinya, urang kitu ranca paku terus urang kadinya kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang? Ya Allah ya Rabbi, eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah urang mun namu ka Aceh, lamun urang teu ngarti ka agama, ketika masak di ganjaan, nikmat di daharna, teu kebal PS. Ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget isi gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun orang jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina. Okas gunung Judi teh di Turki terus ke terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh. Tilu negara gunung Judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh. Judi sarua bae. Itunya Tajikistan eta ya gunung Judi di dinya. Turki gunung tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh. Masya Allah. Urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji. Urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae. Kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara. Urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuluh cek jalan Tursina. Masya Allah. Kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cek jalan ada kuluh Tursina kabeh Tursina ti di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kuluh Tursina
Oh, sekolah teh ieu mah aing lain etan, aing ditanyakeun ge. Urut Kanjeng Nabi Musa mana? Oh, gerib cek nya. Sakedeung deui. Pas sakedeung deui hees. Geus deukeut cek geus deukeut. Kan lantaran penting dibejakeun. Tah ieu. Ceritakeun ku nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa. Atuh mun urang turun bisa kan teu. Oh, cek nyana teh jahat di loba garong. Oh, ulah atuh lah. Peting kebenaran lewat karinya peting kan lele doang iya dibejakeun punyana ieu lah Gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi, dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta. Tapi ngahijikeun iman jeung kabair yeuh bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranna. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nya ngalaksanakeun zina. Nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meling kabair ngaranna. Korupsi kabair ngaranna. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia, boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Badung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas. Sabaraha ieu. Mantak sampah teh aya dua macam, aya sampah zahir nu sok ngahalangan cai. Macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh. Bersihan lancar. Aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranna sampah. Nu maksiat ka Gusti Allah ngaranna sampah. Moal turun banjir lamun henteu aya sampah permaksiatan. Jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh berarti sampah ngabersihan sampah. Kos gitulah lamun urang diteropong make batin mah seserian wali Allah. Lurah keur kikituan camat keur kikituan PNS teh keur kebersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah. Moal kebal ge macet deui lantaran nu sabab nurunkeun azabna nyana. Kadele ku mata zahirna mah sampah mararangpat. Korenganan sampah zahir jeung batin. Eta nu kudu dibersihan mata heulanan. Sampah nu kos-kos mah gampang ku masyarakat ge bisa. Lurah heula ulah mabok, ulah zina, ulah korupsi. Pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah. Wari nya make segede kelong di dieuna. Engke di akhirat dia seret ka neraka. Sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah. Tah jadi lamun urang neuleuh urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana. Oh, lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakinkeun moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah sebab anu mancing kana turunna banjir tah lurah nu mabok camat anu zina PNS anu maksiat rakyat anu zalim eta lah pemancing siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah nyalahkeun, ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah. Buat teuing botol aqua mah bari maca zikir. Teu karasa jeung teu kajahoan ku urang. Sahanu nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah. Kadangena betul. Horenganan Allah.
cicing di sisi jalan Allah teu nyaho urang teu nyaho jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang-barang nu beku nu jamad tetep zikir ka Gusti Allah tah ieu horenganan sampah nama eta ya Allah ya Rabbina ieu lah nu mandak ayul fariqaini kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah boga pikiran teu beres maneh pikir bener in kuntum ta'lamun tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim ditafsiran di dieu ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik nah iyalah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik ulaika humul amnu jelema eta lah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun eta lah nu mareunang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu jelema nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah tina siksa horeng jelema nu iman tur teu nyampurkeun imanna dicampurkeun kana zalim sahabat careuri kabeh kunaon cek Kangjeng Nabi ko make ngaleungis jeung ceurik man saha jelema anu henteu zalim malam yadlim nafsahu ya Rasulullah sahanuh teu ngazalim ka diri ja kabeh ge zalim bae lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun ieu teh dosa berarti kan zalim sedengkeun nu bakal diamankeun jelema nu teu zalim sedengkeun mayoritas jelema zalim mantap cek Kangjeng Nabi lain zalim eta ieu mah zalim syirik sakumaha nu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim ya bunayya inna syirka la zulmun azim Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim syirik teh la zulmun azim zalim nu gede mah syirik hartina syirik teh ngaduakeun ka Gusti Allah percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka patung ge pangeran atau teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae tah puguh pangeran nu asli Allah nyana nyieun deui pangeran ieu lah syirik ngaranna disebut musyrik ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah jadi jelema nu mana atuh ieu nu bakal diamankeun jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui walam yalbisu imanahum bizulmin henteu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim zalim di dia maksud jeung syirik hartina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak pangeran Allah eta nu bakal diamankeun ma ulaika humul amnu minal adab aman ti adab boh dunia boh akhirat kacek sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum nu teu ngahijikeun nu teu nyampurkeun imanna kana zalim ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imanna kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imanna kana kabair lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair ieu bakal disiksa ku Gusti Allah kabair teh kos kumaha mabok eta kabair ngaranna iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah
kabair teh mana deui ngabunuh eta kabair iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah mana deui zina nah ieu adalah kabair iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina nah ieu ge siksaeun Allah mana deui kabair teh termasuk meling kabair ngaranna korupsi kabair ngaranna tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami Aceh disunamikeun Badung Cianjur kamari banjir bege Cipanas sabaraha imah anu raruntuhan sabaraha jembatan anu beak ulah disalahkeun cai mah tentara Allah mah cai tentara Allah mah angin tentara Allah mah bangkong tentara Allah mah sime tentara Allah mah kutu tentara Allah mah reungit tentara Allah mah kitu berbagai-bagai tentara Allah ngaranna lawan ku sia tentara Allah sok sia maksiat lawan tentara Allah dibere ku Allah tsunami tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi timbana jeung kumahana teu kudu dideteksi iman ka Allah takwa ka Gusti Allah beres iyalah nu memancing siksa kitulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ye umat anu bakal menang keamanan mapedah anjeun teh nyarita ka kaula emang anjeun Ibrahim teu sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran Kangjeng Nabi Ibrahim justru anu nyembah ka dinya nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah teh anu nyembahna ka lain Allah nu bangkawarah terus bae teh mangka masyaallah Ibrahim cak bapana sia si tanang magahan sia kok kitu amat nah magahan Gusti Allah iraha sia belajar ka Gusti Allah ulah ngomong bah asana abah disiksa ya ku Gusti Allah Ibrahim iya bapak sia ya bapak ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapak Ibrahim parah jasa Kangjeng Ibrahim Masya Allah wahara Kangjeng Ibrahim gagahnya nama di sidang teh sorangan mangani sieun Kangjeng Nabi Ibrahim henteu malah musuh nu sieun di sel masalah sieun Kangjeng jeung Allah ke rahasiana naon tak Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka teu sieun sebabnya nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala titik Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi urang sieun enggak musuh malah musuh nu sieun kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah nu ditingali Kangjeng Nabi Musa sieun ka Firaun teh sae tiga-tiga kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah Firaun ge nangieun Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teh tuh nu mantap pendakwah nu kuari ye lamun nu sieunan keneh nah sieun teu kabeli beas sieun teu kabeli mobil sieun teu kabeli sekupi sieun teu di alam ku bupati sieun teu digendeng tambah kiai sampah tambah kos kitu ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu Masya Allah inggis jasa ye urang lamun ningali kos kitu Kangjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu dideleuna nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit ieu Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justru anjeun nu bakal diladap jeung pangeran anu sam cek Kangjeng Nabi Ibrahim beak kabeh ya anu bakal diamankan ku Gusti Allah mah alladzina amanu jelema nu ariman anjeun iman aman walam yalbisu imanahum teu ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah aman bakal ya ulaika humul amnu wa hum muhtadun nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan permaksiatan terutama syirik nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh syaratna teh nu dideuleu kudu keagungan Gusti Allah di mana-mana pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain keagungan Gusti Allah moal beres dina dakwahna
anu kuari Amerika merajalela di mana-mana Islam dakwah di unggal negara kandas deui ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae kagungan Allah nu di deuleuna bakal menang kajen kumaha kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik be transaksina teh anti dolar ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar tidak boleh dolar memeh ka dinar euro heula goyang Amerika kakarak dikitu ke doang ieu kakarak ke ikhlasna Saddam Hussein mungkinan 50% encan 100% Amerika geus kewalahan datang ke ayeuna kewalahanana ngematak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksi na dolar teh ilepkeun ku Saddam Hussein urang mah teu nyaho mimitina diserang eta Irak nanaonan Amerika nyerang Irak horenganan dilumpuhkeun ku Amerika tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Syam saha eta Saddam Hussein ngematak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ke Amerika tenang wae jana mah runtuh ujian di Amerika selangkah runtuh dua langkah runtuh tiga langkah runtuh ieu mah kudu diserang cek Amerika serang cek urang serang ge cek urang Jogja mas aduh tak itulah iya kekuatan sana datang ke kuari dolar teh can main di malah Iran kuari teh tina euro teh neuk mindahkeun kana dinar wah bagi kelabakan hiji-hiji lah iya Al-Qaeda nu kudu dibunuh mah bunuh Osama bin Laden naik Iran sebenarnya perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika teh geus nyata lamun urang pinter maca mah cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih can pol masalah emang kieu heula meureun kuduna ieu teh can mampu Amerika teh kuari hudang bangkit ekonomina tinggal salengkah deui syariat lamun Osama nah teu dibunuh wallahu alam Amerika dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah can izin walaupun orang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda naon Osama bin Laden naon Saddam Hussein naon nu kuari Iran urang mah teu nyaho ieu teh komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae geus eta horenganan perseteruan perekonomian sebab di dieu horenganan pusatna nah kumaha keur Indonesia moal ka dijelaskeun ku kula Indonesia pokoknya nyaho perang we tenang ujiana geura asah golok jang haul mancut kebo iya keur carita inti-inti na we main Islam memang teu main Amerika ngomongkeun Islam adalah raksasa yang sedang tidur raksasa kan hees jadi dilengkahan we kunya sebab naon inti perpendidikan Islam kabeh tinggali sejarah di berbagai universitas urusan-urusan perpolitikan perekonomian terus kebudayaan kabeh ti Islam tokoh-tokoh Islam kudu ditayangkeun di dunia horenganan Amerika malah ditemukeun ge anyar tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ka unggal negara tinggal urang mah bae kuari urang bangsa Indonesia negara-negara Indonesia urang anu geus siap atawa hiteuna bangkit semangat urang jang naon ieu jang daulah sakumaha anu aya dina Pancasila kedaulatan kadituna naon aing pohon tah kadituna tah tuh ieu tah tuntutan urang sebagai rakyat dibodohkeun ku Amerika di SD tidak usah ada pendidikan agama Inggris dipaksakeun kuari urang mah kuari teh jahonan naon ku aya pemaksaan bahasa sih kelas 1 kudu make bahasa Inggris kelas 2 kudu bahasa tidak usah mengenal Arab pemaksaan ti Amerika pendidikan naon kitu kan menteri pendidikan anak tuh geus dikaluhan atuh hayu bae TK kudu bahasa Inggris kenalkan Inggris Amerika nu aya Inggris di urang ge lain Inggris Amerika jahatna Amerika Inggris kabagi dua Inggris Amerika mantap kulama kurang paham Inggris Amerika mah Inggris lu paham
ya Allah ya Rabbina iya dipaksa orang teh ieu ku ari teh guru geus teu berdaya dipaksa budak leutik geus nyaho I love you ku budak leutik geus word sunni geus nyaho ku geus budak leutik geus nyaho where will come from geus nyaho budak leutik geus we geus nyaho ku ari geus nyaho no you hungry yes nu nyaho mah seuri nu teu nyaho mah tuh berarti na sia lapar heeh geus bejaan kagara tuh oh nyaho emang yang lapar jam sabaraha emang kuari tuh dasar teh nyaho bahasa nu mantap kedek dakwah kumaha aja bahasa ge teu nyaho